Kita mencari yang aneh-aneh. Buka. Pagi Pangandaran. Ini ada abang gua deh, ngikutan juga. Fisik bang, ulama motoran wae. Saat ini ada di Grand Pangandaran. Kita lagi jajal beberapa putaran. Trek yang luar biasa, sejuk, nyaman, cuma agak gerimis guys. Guys, nah ini tadi sudah lumayan, ada 5 putaran di alun-alun Paamprokan. Nah, Paamprokan Kanta Mitra Sadaya, Duraban, jauh di Pelemburan, Uang di Padesaan, anu dumuk pergana lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Pada uningan yang dimaksud Paamprokan. Paamprok teh patepang. 2 orang dinasat tempat nusarua dina satu titik tepang sebenarnya amprok, makanya sok aya babasan paamprok jongsok patepang wajah dah. Oge jalmi rea tepang seng salah saji jalmi dina hiji tempat nawak pas anu sami oge sami sebatna amprok, tah tempatna disebat paamprokan, ieu nu sebat paamprokan. Nah terus sadaya, nah di pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat, menuju Milarian Kesang. Keren. 10 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Sadaya, Duraban jauh di Pelemburan, Wangang di Padesaan, anu dumuk sapergana di Lembur Matuh Banjar Karang Pamidangan. Urang nepangan salah sawios wargi urang nu aya di Tatar Pangandaran, nepangkeun sajenenganna urang nepangan. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Sajenengan Kang? Namanya Rusdi. Kang Rusdi. Kang Rusdi asli Pangandaran? Sanes asli nama di Subang. Di Subang, nah bisa jauh-jauh ka dieu. Aduh istrinya udah ngeliat. Tuh Kang Jimat, Kang Haji Ruhimat, Bupati Subang ya, aya warga Subang kumara di Pangandaran. Jadi wargana Kang JJ. Kang sakedik sari dinten teh naon ngaran naon Kang? Ngalahang nyadap. Ngalahang nyadap. Disebatna teh ieu teh lahang. Nuhun. Tina kalapa. Nuhun tina manggarna. Prosesna teh di kumaha Kang eta teh? Tina manggarna teh? Tina manggar di naon pamina teh dipesek, dipesek. di arah kembangna dikeuretan. Dikeuretan sore. Isuk ditaekeun. Naik. Yang ngiris. Ngiris. Tempelan iwadah Nya. Radian. Sabaraha jam teh labina? Sadinten. Oh sadinten. Sadinten nyadap sabaraha liter kayak gitu tina satangkal kalapa. Itu pasti sih. Rata-rata lah mun rata-rata. Rata-ratanya 3 liter. 3 liter lamun digodog dijadikan gula jadi sabaraha gandus? Paling jadi 3 on. 3 on sabaraha gandus? 3 on sagandu. Sagandu hargana sabaraha sagandu? Kiloan. Kiloan? Kilo sabaraha? Kilo aya 11. 11 dibagi saon sekilo itu 10 on. Berarti 11.000 perak kurang lebih 1.200 1.100 perak tina satangkal. Tapi air rajin mah nikeuh ngeureuy si Akang ti Subang betah di dieu deh boga pamajikan orang dieu. Putra sabaraha hiji? 2 sekolah atas sekolah di dieu sadayana. Sekolah sabaraha SD SMP? Anu paling ageng SMA. Iya SD. Berarti tereh boga mantu. Geus boga budak sekolah SMA. Istri pambeget puterna? Di Sadaya. Komo kitu mah bakal boga anak batur tah ngingu. Ngomong-ngomong ieu kalapanan usaha ieu teh. Ya upami ngadangu mah cenah pamarentah Pemprov. Nu Pemprov. Aya proses izin teh mun kikian teu kudu? Aya izin. Diizin. Terus ieu sih naon? Ieu ge tiap bulan teh aya penagih sewaan. Sewa kan di sebelah sini mah ada 150 cukup lah. Ieu teh di ujung itu nembe ka ditu aya 900 tangkal sih kan kahitung teh. Itu teh kayak itu. Loba. Ya. Aduh loba pisan Kang sing berkah. Teraskeun usahana keun we. Non mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Ngarobah cai jadi padat.
benda cair jadi padat. Tina lahang jadi gula. Padat. Engke dicairkeun deui jadi duit. Bisa pakai meuli imah, pakai meuli sawah. Pokona panggih deui sing beunghar Kang ya. Amin. Tah kitu kan mitra sadaya duraba nu jauh di Pilemburan nu di padesaan nu dumung teprengenak di lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Ningal Pangandaran memang endah kabina-bina. Endah pisan ieu aya di kawasan Grand Pangandaran. Cek beja ieu kawasan teh aya 5.000 hektar. Tengek di jenaun di antawisna ieu lahan anu dikelola ku pemerintah provinsi. Nah Gubernur Jawa Barat Kang Emil terus ngadamel alun-alun. Tah eta anu ditunjuk teh alun-alun Pangandaran nu dipasihan nami Paamprokan. Sakali deui alun-alun Paamprokan cenah. Naon dimaksud alun-alun Paamprokan? Tina kecap amprok. Amprok teh papanggih, patepang. Sok aya babasan atau napi istilah nu dianggo ku sepuh-sepuh urang dina biantara pangaosan atau napi acara resmi paamprok jonghok patepang wajah. Nah, artina eta patepang langsung pis-to-pis. Gitu. Tapi aya oge paamprok ngalangkungan media sosial, WhatsApp ngalangkungan Twitter, ngalangkungan Facebook, ngalangkungan naon kane anu naon kanten nu tiasa dianggo paamprok. Nah ieu disebut paamprokan, lamun paamprok eta proses gawena upami paamprokan eta namina tempatna. Nah gitu kan sampeyan sadaya mugia berkah sadayana urang raskeun deui lempang nguriringan alun-alun paamprokan di pasisir Pangandaran. Bang kenaon di dia bang? Kenaon di dia? Ya urang kenaon. Karena ku abah. Kagak kartak. Hayang-hayang we milu ulin dia. Dah gitu luar biasa kayak mun menak dinu aneh di wartahan. Maka mana tetap di channel ngawas, ngawang ngabar, apros.